Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng Ibu Irma dina pangajaran bahasa Sunda kelas 3. Kumaha dararamang sadayana? Mugia urang sadaya dipaparin kasehatan sareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina danget ieu Ibu baris ngadugikeun materi nu aya dina buku paket kaca atanapi halaman 23 nepi ka 25. Sok mangga ku hidep dibuka bukuna. Ngaregepkeun carita. Prak regepkeun carita pangalaman anu bade dibaca ku Ibu. Tuluy ku Ibu bade langsung dihartikeun saparagraf-saparagrafnya. Piknik ka Taman Raya Juanda. Piknik ke Taman Raya Juanda. Dina hiji poe Minggu nu kabeneran hade poena, Bu Samit nyarita ka anak-anakna. Barudak, meungpeung mamah sareng apa salse, urang piknik ka Taman Raya Juanda yuk. Paragraf hiji hartina, di suatu hari Minggu yang kebetulan baik harinya, Bu Samit bercerita ke anak-anaknya. Anak-anak, mumpung mamah dan bapak santai, kita piknik ke Taman Raya Juanda yuk. Aris, Wiwi jeung Adi nu harita keur beberes langsung lalumpatan kaluar ti kamarna. Asik, cek barudak tilu bari ajreg-ajregan bakat ku atoh. Lantaran poe Minggu teh moal ukur caricing di imah. Geus kacipta ku maranehanana tangtu piknik sakeluarga teh bakal kacida resepna. Paragraf nu kadua hartina, Anis, Wiwi dan Adi yang saat itu sedang beres-beres langsung berlarian keluar dari kamarnya. Asik, kata anak bertiga berlari lompat-lompatan karena merasa senang. Karena hari Minggu tidak diam di rumah saja. Sudah terbayangkan oleh mereka, tentu piknik sekeluarga itu bakal sangat menyenangkan. Jigana samemeh nyarita ka barudak, Bu Samit geus badami jeung Pak Samit. Yen poe Minggu eta rek ngajak ulin ka barudak. Lantaran ti isu keneh Pak Samit ge geus tatan-tatan nyadiakeun mobilna di buruan. Hartina nyaeta, sepertinya sebelum cerita ke anak-anak, Bu Samit sudah berdiskusi dengan Pak Samit jika hari Minggu itu mau mengajak main anak-anak. Karena dari pagi sekali Pak Samit sudah siap-siap menyediakan mobilnya di halaman. Barudak, hayu bantuan apa beberes candakeun nanya, cek Pak Samit ka barudakna. Hartina nyaeta, anak-anak, ayo bantuin bapak beres-beres bawaannya, kata Pak Samit ke anak-anaknya. Tekungsi dititah 2 kali, barudak teh haget meresan babawaan kana karanjang plastik. Kayaning kadaharan jeung inuman purakeun engke di tempat piknik. Salian ti mawa kadaharan, Bu Samit nyadiakeun samak. Sangkan engke di tempat piknik teh bisa tumaninah. Ngampar samak pikeun dariuk bari balak kecerakan. Bahasa Indonesianya adalah tidak perlu menyuruh 2 kali, anak-anak langsung merapihkan bawaan ke keranjang plastik berisi makanan dan minuman untuk dibuka di tempat piknik. Selain membawa makanan, Bu Samit menyediakan tikar supaya nanti di tempat piknik bisa nyaman. Menggelar tikar supaya duduk sambil berkumpul bersama. Saenggeus babawaan keur piknik diasupkeun kana bagasi, Bu Samit sakeluarga arunggah kana mobil, tuluy miang ka tempat anu dituju. Anu anggangna kira-kira 30 km ti imahna. Atuh tekung silila marenana tepi ka Taman Raya Juanda. Hartina nyaeta, sesudah barang bawaan untuk piknik dimasukkan ke bagasi, Bu Samit sekeluarga naik ke mobil, kemudian langsung berangkat ke tempat yang dituju, yang jaraknya kira-kira 30 km dari rumahnya. Tidak lama mereka sampai ke Taman Raya Juanda.
Salajengna buka kaca 24. Ingatnya kaca teh halaman. Jadi buka halaman 24. Kita lanjutkan. Saenggeus tarurun tina mobil, tuluy neangan tempat anu ieuh tur marenah, Anis ngamparkeun samak. Ari Wiwi, Adi jeung indungna mah nurun-nurunkeun karanjang plastik nu dieusian ka daharan tina mobilna. Tina sesudah turun dari mobil, lalu mencari tempat yang teduh dan nyaman. Anis menggelar tikar. Ari, Wiwi, Adi dan ibunya menurunkan keranjang plastik yang berisi makanan dari mobilnya. Kakaro ge sakedeung maranehna dariuk dina samak, Wiwi ngagubrak tuluy gigibrik lantaran ditepuk ku sireum. Anis ge ngagorowok, "Mama, tinggal ieu, mameun teh janten seueur sireum." Bahasa Indonesianya, baru juga sebentar mereka duduk di tikar, Wiwi jatuh terus menggerakkan badan karena digigit semut. Anis juga berteriak, "Mama, lihat ini, makanannya jadi banyak semut." Teka haja baju Wiwi nu digigibrik teh ngait kana keranjang, tuluy dikenyang. Atuh blok we dibebekalan teh barahe lantaran keranjangna tiguling. Artina tidak sengaja baju Wiwi yang digerak-gerakan menyangkut ke keranjang, lalu ditarik. Jadi blok bekal yang dibawa tumpah karena keranjang terguling. Tungtungna sararea seserian, bari meresan nu barahe. Bari dikepruk-keprukeun sangkan sireumna aringkah. Tapi rada hese lantaran sireumna loba pisan. Artina nyaeta akhirnya semua ketawa sambil membersihkan yang tumpah, sambil ditepuk-tepuk agar semut pergi. Tapi agak susah karena semutnya banyak sekali. Kupas samit samak teh disingkapkeun. Si horeng Anis ngamparkeun samakna pas pisan diluhureun sayang sireum. Atuh kapaksa maranehna paridah deui ka tempat sejen nu leuwih merenah. Yang artinya oleh Pak Samit tikar dikebaskan. Ternyata Anis menggelar tikarnya pas sekali di atas sarang semut. Jadi terpaksa mereka pindah lagi ke tempat lain yang lebih nyaman. Paragraf nu terakhir. Saenggeus wareg jalan-jalan bari nyusup hawa segar, Bu Samis sakeluarga baralik ka imahna bari mawa ka sugema. Anis, Wiwi jeung Adi mah komo. Saja jalan dina mobil teu eureun-eureun ngobrol nyaritakeun pangalaman poe eta bari saleseurean. Nu hartina sesudah puas jalan-jalan sambil menghirup udara segar, Bu Samit dan keluarga pulang ke rumahnya sambil membawa kebahagiaan. Anis, Wiwi, dan Adi apalagi sepanjang jalan di mobil tidak berhenti ngobrol, bercerita pengalaman hari itu sambil tertawa. Nah, carita tadi kaasup karena pengalaman pikabungaheun atau pengalaman yang menyenangkan. Tugas hidup ayeuna nyaeta ngalengkapan kalimah nu aya dina kaca 25. Naon Bu aya ngalengkapan kalimat teh? Ngalengkapan kalimah nyaeta melengkapi kalimat. Jadi tinggal dilengkapi saja. Kan tadi sudah dibaca dan diartikan oleh Ibu. Nah, di halaman 25 dari A sampai J, kalian tinggal melengkapinya saja. Bisa dilihat di cerita yang tadi di halaman 23 sampai 24. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun mung sakitu. Kahade tong hilap, di bumi kedah seueur maca. Hidup sadaya kedah tiasa nyarios bahasa Sundanya. Hatur nuhun sakitu nu tiasa Ibu dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.